Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sarosim kuring. Wasta Quinsa Zahra Alfayan. Kawit sakola di SMP Negeri 3 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dina waktos ayeuna sim kuring bade ngitorkeun review buku metode sajak Sunda. Judulna Ki Hajar Dewantara, karangan Soeharto. Penerbitna Museum Kebangkitan Nasional. Tahun terbit 2013. Jumlah halamanna 2010. Reviewerna simkuring Quinsa Zahra Alfayan. Ki Hajar Dewantara. Geus teu birek deui saha ari bapa pendidikan. Medalna dipeeling tiap tanggal 2 Mei. Nalah Poe Pendidikan Nasional. Sabab harita Suwardi Suryaningrat anu katelah Ki Hajar Dewantara, putra Keraton Yogyakarta medal kadunya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kawitna wartawan anu gede jasana, marjuangkeun pendidikan malahan kantos diusingkeun kabalana. Ieu kesempatan dimanfaatkeun pikeun diajar sangkan rakyat Indonesia mibanda elmu bisa bebas tina buta huruf. Samulihna kalemah cai ngawujudkeun cita-citana, ngawangun paguron taman siswa medal semboyan pendidikan. Tutwuri Handayani ingasa sungtalada ing madya mangungkarsa. Ki Hajar Dewantara, Bapa Pendidikan Indonesia. Jasa anjeunna bangsa Indonesia tiasa sakola. Jasa anjeunna pendidikan putra-putri bangsa janten maju. Sakitu wae nu kapihatur dina raraga review buku metode sajak Sunda. Mugia katati kalayanan tiasa nyandak mah caritana. Insyaallah pendak deui tina review buku salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.